Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalahiris kana rangsel, ngalah salam dina batok, kahiji tiris kadua kesal, kaciri ieu ngajawab salamna masih molohok kayaknya. Dokonai dalikuli syai'in sababun, setiap perkara aya sabab. Mobil laun lempangna lamun kurang angina eta teh ceples belenyen blek ke kot bien jika dikotok yang dihayam. Aya ibu-ibu ge teh, aya ibu-ibu biasana lamun kurang setoran dipiwarang ku caroge nitah nyieun kopi esok nemal leres. Aya bahasa cek salakina mah hayang kopi panemal, kosna teu boga kokot ieu. Tah eta teh ciri deui kurang naon setoran. Wah da setoranana pinuh mah langsung mah kopi tuh geus 8 gelas dipangnyieunkeun cek salaki rek maehan ka dewek. Urang cobi sabangsulan deui kumargi hawatos mugi-mugi kasayaan dina ngawal salam nu dicandak dina kitab Wasiatul Mustofa, wasiat Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali ibda malakita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu asyrina hasanatan. Dimana urang paamprok jeung saderek dek dimana wae diawali ku kalimat salam, maka Allah nuliskeun 20 kasayaan kanggo nu ngajawab 40 kasayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maknani wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyang duru ila itqaillahi minan nar falyandur ilal muta'allimi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi anu mulia tepatna tabu 11 urang sadayana masih riung mungpulung hempat merbayaksa dina ieu acara walimatul urus atanapi walimatul arus walimatul nikah. Mugi-mugi kesehatan urang sadayana sing ditambih-tambih ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shalawat kalih kautamian salam ay makrunan bita'zim sapapaosna masing dilimpah ruah curahkeun ka panutan alam
pemegang kunci syafaatul uzma junjunan anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi urang sadayana harapan ageng mungkin di yaumal akhir kenging tiket syafaat di mantena, amin ya rabbal alamin. Nu kuring kuring wajib dipireus dipihormat kersana AA sepuh sakulawargi sarimbit oge AA Anom sarimbit sakulawargi. Harapan ageng doa di sadayana mugi-mugi tambih pawas yuswa tur sehat, amin. Kapayunan kersana muratibul auqoh pengatur waktu pemindah acara nu dicintai ngaturkeun nuhun kanggo waktosna. Mugi-mugi anjeunna sing disehatkeun. Oge kapayunan para syaikh pembaca Al-Qur'an dari mulai nasional sampai internasional anu sangat dipihormat. Harapan ageng urang sadayana masing kenging barokah putra putri cucu urang sadayana sing jarantan ahli-ahli Quran, amin. Barokahna mugi-mugi nu teu damang bohir batin ku barokah awasan Al-Qur'an ku sababaraha qori sing didamangkeun, amin. Terutami ibu-ibu nu masih molohok cangkurileung dina awi. Ibu-ibu mah culang-cileung bangun hayang. Ibu kaciri ibu mah hayang emas semet kelek. Mugi-mugi ibu sing kacumponan, amin. Ibu-ibu mah cenah abdi mah hoyong kutang make remote. Aya bu aya. Ieu kutang make remote geunaheun. Nya, katana pikolor make remote. Aya kahayang dia tinggal mencet prosot teh bu. Nya, langsung teu tanggal. Anu ulah coba-coba mun salaki keur ngagantungkeun manuk dipencet remote-na. Lain naon bisi manukna leuwih gacor. Oge teh heula kasadayana para panitia penyelenggara ieu acara ngabantos ngabdi kanu janten guru. Mugi-mugi sadayana anu ngayakeun sound, anu ngayakeun ieu teh naon hiasan ieu teh nya papayon malah-malah itu cinggarantung sae kemangnanya. Mugi-mugi ieu ku Allah Subhanahu wa taala sing jadi saksi di yaumul kiamah tong wakang ke ayeuna we kabarokahna sing kapenak, amin ya Allah ya Rabbal. Teu ka panganten baru anu sangat dipihormat, panganten layu, panganten bari, panganten bau, oge panganten ucan kaburu nu sami rawuh hadir jamaah rahimakumullah. Mugi-mugi ieu nu dipengker oge para santri wala santriat sadayana, ieu grup hadroh paling pengker kacingalina mah can laku ieu. Nya mugi-mugi aranjeunna sadayana sing ngengengkeun calon-calon ibu untuk anak-anak mereka yang solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cunduk waktu ninggang mangsa balebat ninggang mangsana tos dugi kana waktuna tabu 11 sim kuring seueur gangguan sanes gangguan dan memang perjalanan sapertos kitu. Alhamdulillah kabujeng ka dieu ieu teh pamunut tinu janten guru piwara ngahadiran ka dieu. Da salarasna mah duh ieu teh isina mah isina taku ngan ari ka guru mah yakin sim kuring kaberkahan tilu janten guru boro-boro engke dunia keneh bakal didohirkeun. Matak harapan ageng yen hadir sadayana urang lebih mencintai guru-guru urang nu aya di lemur urang, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke ulah kahayang adalah sekedap we urang ngobrol heula ieu nya. Taya teh jamaah rahimakumullah pembuktian nyontoan seorang figur ulama, seorang figur kiai mutabiqatul khobar lima fil waqi'i wa nafsil amri. Jadi kiai mah nyontoan ka urang ngayakeun sapertos kieu teh nyontoan ngamalkeun tina Al-Qur'an sinareng hadisna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nu kahiji ieu ngayakeun hajat teh ngamalkeun tina kitab Budurus Saadah karangan Sayyid Amin. Kumargi ieu teh babul faroh ngabubungah ka putra, ngabubungah ka putri. Dari kewajiban nikahkeun mah atos nya kasepuhan atos nikahkeun mah
ngan ieu mah nepi ka dihias direnceng-renceng seperti ieu teh keur ngabubungan. Sabab harapan ageung lil jannati babun yuqalu lahu babul farahi la yadkhuluhu illa man farroha sidyan. Ternyata di surga teh aya hiji lawang nu ngaranna babul faroh, bab ngabubungan. Moal bisa diasupan eta lawang kecuali ku bapak, ku indung, ku jalmi nu ngabubungah ka putrana atau napi ka putrina. Tah ieu nuju diamalkeun. Matak mugi-mugi barokah tina ieu pangaosan urang gaduh putra dibungahkeun amin. Urang gaduh putri dibungahkeun amin. Ih bagja. Engke teh bakal aya lawang di surga nu ngaranna babul faroh. Cek ahli sedekah abdi bisa lebet ais henteu. Cek ahli salat abdi bisa lebet ais henteu. Tuh, kecuali jalmi nu ngabubungah ka putrana ka putrina. Hiji tah. Nu kadua, ieu teh nuju ngamalkeun di antawis surah Az-Zumar ayat 8 pertengahan ayat kami telepat. Mana? Dina ayatna Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Aya kalimat hal saur santri kana di pangkarma disebut teh istifham naon kasep? Eta. Aya istifham nafi. Jadi hartosna kieu teu bisa disaruakeun jalmi nu berilmu jeung nu teu berilmu. Maka dikiatan saur Syekh Jarnuji dina ta'lim wa syaraful ilmi la yahfa ala ahadin id huwa muhtasun bil insaniyah li anna jami'al khisal siwal ilmi yastaraku fihal insan ma'asairul hayawanat kasyaja'ah wa syafaqah wa ghairu dzalik. Ta ieu beda. Jadi kawin domba, kawin kucing beda jeung kawin jalmi. Perbedaan kawin kucing tara dirame-rame da domba mah sakumaha mahal tara pernah dihias. Beres. Tapi nikah jalmi kumagi nyandak dina kitab Tanwirul Qulub karangan Al Imam Amin Al Qurdi wa asruhu asalna nikah teh nu dilaksanakeun ku Abul Bashar saha Nabiullah Adam alaihissalam di mana di surga. Matak wastumirot ditetepkeun weh di dunia. Matak pertikahan mah kadang-kadang tara di kanang domba taranya dipila nepi ka dihias tupan itu tidak renceng-renceng pan ari ku santri mah sok dinaradongkeun ninja sok dinaradongkeun panganten anyar asa teu nyambung ari palid itu talektor sanes oh desa ogeng saya juga ada talektor alah. Tadi ternyata ngabedakeun nu berilmu mah dina pertikahan ge sapertos kieu. Jadi kahiji dina wengi ieu teh keur ngabubungah murang kali. Nomor kadua na ieu nuju ngamalkeun dina surah Az-Zumar. Ternyata orang berilmu tidak akan pernah disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Contohna dan nu berilmu mah terang. Ieu murang kali teh atos di ilmuan atos. Hari kadahna mah pan ieu teh meureun mun ti ditu mah memeh nikah teh ngaos heula nya. Da ieu mah santri jeung salingan ieu mah keur anu ngadangu we. Teu nu ngadangu da sanes ngabejaan ieu mah ngabejakeun. Gitu. Ngabejakeun. Nah, kedahna sateu acan nikahnya geuning seueur dilaksanakeunana saatos nikah wios. Saur Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dikutip wajah ali tahsisin qoblal fi'li tahammumin tabarukin wa fasli. Ternyata hiji ayatna pengajian saatos pertikahan teh aya li taksis naon nangtukeunana sabab nangtukeun sajaba ti ieu murang kalih tos dinikahkeun ngabuktoskeun ngabukakeun asilul khitbata wa a'linun nikah. Ternyata pertikahan kudu ditempukeun ka masyarakat kata tangga kabaraya aya li taksis hiji. Kadua tahamunin aya kepentingan. Naon kapentinganana? Kapentinganana jadi atos nikah mah bisa koreh-koreh cok
mencek mubalik teh sunnah memeh bertempur di atas kasur berperang di atas ranjang urang teh kudu ayu lain misahu kudu lumat lamot heula jadi mubalik bisa ngabamblam di panggung panganten mah bisa ungku-ungkuan di kamar gitu perang ungku-ungkuan eta ungku-ungkuan apa ungku eta jadi tiasa bari praktek dan memang ieu teh upami kahoyong panganten mah aya bahasa kieu jamu batu dina bilik kalapa kantun samangar para tamu geura balik ieu kuring reka kamar terungtung tungtung hari asup teh ka kamar lauk asin kumaha ngasakanana liuk isin timamana ngamimitianana gampang eta mah nya teh malahan teh cek santri bari ngagidik tumpahkan bae mengpeng rarehe bari liwat teh buka sikit cenah untuk itu nya da ieu mah pan ngabedakeun antara nikah jalmi jeung kawin ucing beda. Adi jalmi mah make el umi mama tayang di Pararayun nai mah bisi umi kapungkurnya pas waktu nikah henteu kantos ngasongkeun heula Quratul Uyun patuhul ijar kudu lujen akhirna bisi salah tak ieu dicontohan ku guru urang jadi nikahkeun putra putri urang teh duanana ka ahli ilmu betul tidak nya naon sabab tugas pameget nu pertama teh neangan calon piinungan budak kumargi budak kurang engke bakal hasil soleh teh di mana aya dina ayunan seorang ibu nu soleha mana coretna bilesur Kangjeng Nabi yang bagi lil walidi ayyuqiba waladahu min hini wiladati li annahu amanatun indahu fala yastamilu illa li habonatil mar'ati sholihah li anna labanal hasila minal haram la barokata fi kegeuning ih nya kumaha pon ieu mah budak leweh cekek budak leweh cabok maka dina uku dulu jen seorang suami menang neungeul istrina di mana budak keur ceurik dicabok ini mau ditamahan Pak hayo leweh budak leweh dicekek cek budak teh bingung ini ka inung teh kudu kumaha ieu teh ongkoh titah leweh abi leweh dicabok bingung akhirnya budaknya stres kan ya dari TK sekolah ini ya gituannya udah ya ayo tuh belajar terus ibu nya jadi tong dirusaknya sabar hiji tah karek duanya nu katilu aya nu disebutkeun tabaruk kanggo ngadoakeun dan memang ieu teh secara teori mah aranjeunna teh tos pada uning teori mah teori caroge kieu teori istri kieu da pada ngaos duanana ngan anger bab praktek mah eleh ku panganten anu layu ku panganten anu bau panganten anyar mah can apaleun jurus sorodot asbes encan coba ieu mantan halaladir pangarsa apa atos nyobian sololok asbes sering eta kumaha dek kadi gasruk meureunnya oh tuh acan uninga jurus aclok bangkong apa atos ngajaran aclok bangkong rangke kalapa ngala kalapa tah eta mah nu biasa mah ajul gedang eta wah eta mah geus leuhleur eta mah nya ieu mah nu rada ararahe malah aya solenang bedil cenah muhun gayana teh kitu sote meureun lamun bojona anu nya jangkisnya biasa solenang bedil teh da ari nu ageung mah da bakal kana lumpat caringin rungkan geuna di pangku da badag teuing gubrak we Pak cek metoh teh naon eta abdi Pak saya simut cenah Pak aya abdian jeung bojo padahal mah ninggang katingang bojo tak ieu nya ieu diantawisna aya naon tabarukna urang doakeun da sok sanaos ieu ahli ilmu duanana
tapi tetap da menghitung mah dari mulai nol, dari mulai satu heula. Mata kurang doakeun beber layar tarik jangkar naratas kedalna ati sacurelat ninggalkeun alam lalagasan kiwari rek ngagayuh lamuning hirup mojan ngambah sagara kahirupan rumah tangga nu anyar pinagihna. Mugi-mugi ieu teh dua mempelai dua hamba Allah aranjeunna sadayana da prayogi didoakeun ku urang sadayananya. Mugi-mugi zawadakallahu taqwa amin. Zawadakallahu taqwa amin. Zawadakallahu taqwa amin. Zawadakallahu taqwa amin ya rabbal alamin. Saprap telepon ngandika kawat daling lisan mekatan pangadikeun. Lah kemana dek tukang wayang kelila. Yang imah buru-buru langsung bijil wayang ya. Tidak wayang dia wah karasa sim kuring lamun teu aya karomah pun guru di dia wayang kita geus aduh nanda tayunan ditu nundutan ya. Geus dahdaro udah dirudah-diran wayang kieu teh. Ngani mah ku karomah pun guru we alhamdulillah sim kuring bisa beuntakeun jam sakieu teh. Alhamdulillah mantap sok urang nganggo media lah supaya bareunta sadayana. Mati-mati ayeuna ari geus aya wayang mah jamaah sarare ge euy ngobrol we jeung kai aman nya gitu hadirin sadayana. Aya ieu siapnya da ieu mah naon ieu mah hadiah ieu mah ka pun guru ieu mah saur nira tanana panjang sinenge ya senengeh sabna uninga ya saur niratanana panjang senengeh ya senengeh sabda wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara ora ketara kompak rempung jongkong sauyunan kita tuh ayo nganti kena ya dari mah bahasa Sun tadi teh bahasa Sunda ieu teh pan urang teh seni ari seni teh nyeni ari nyeni teh pas kana tupoksina likul syai'in wadiun jeung santrina mah setiap perkara teh aya wadona nempatkeun kaos kaki menyana leungeun nya pasti dina suku kopiah dina tak kitu bisi ti Bali ieu we matak Sunda urang Sunda aya urang Sunda mah nyeni tuh model sim kuring ieu kopiah teh tina palapah atanapi bungkus tangkal kalapa di luhurna ade lain lomari ieu teh heran kieu teh bogoboh jeung tariplek cenah sanes tuh kunaon ieu sim kuring nasarukeun saperti kieu inget da waktu hiji gubrag ke alam dunya geuningeunana urang teh pan sok syukuran indung bapak urang sadayana pasti make cai pati kalapanya tuh mata urang teh di aku kadua ieu samping tuh samping kade ieu teh lain samping nini lain nya
di sorban teh batur mah ke sorban ya. Ieu mah ki dalang mah geus mahiwah. Make samping. Kunaon sabab ieu teh ngemut sim kuring teh. Begitu brol ka dunya kasepuhan baheula ibu-ibu pan urang teh dicempang teh kunaon? Ku samping. Dan henteu begitu brol ka dunya langsung dibungkus ku bed cover henteu. Sugan aya di dieu begitu lahir teh dibungkus cenah ieu mah cenah kada nganggo bed cover cenah nu teu merekna ge Bonita cenah diiklakeun ku Sahroni taranya tara apa ku samping we diayun-ayun baheula ku samping rup teh cunuk waktu ninggang mangsa maot ngaranna urang dirurub da kunaon aya di dieu anu jalmi beunghar dirurubna ku bed cover teu ayanya ku samping deui matak tong pararoho ana samping teh nya singgar adu we di bumi teh 50 siki we nya nu wareutuh sadayana di mana mah teh aya bagikeun gitu insyaallah ta ieu tupuk sieuna sok urang-urang ayeuna nyalurkeun pertikahanana nganggo media pantri teh aya saur nira opan aya urang mah sarba euceuk naon oge euceuk ieu ngayakeun pertikahan teh dijelaskeun tina Al-Qur'an dina surah An-Nur ayat 22 Bismillahirrahmanirrahim. Euy ulun malang waduh telat beda ka Inter Milan mah nya aya tadi mah internasional ari mah Inter Milan dipat cara ricinge ku Inter Milan mah saking kagum meureunnya ngadenge suara nu teu geunaheunana alah tingali wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Lah ayaan saeutik nempel namiknya kasauran Raden Gatotkaca anu santen putra Raden Bima anjeunna dipisaur sabab anjeunna rek dipapagahan kudu janten Rama dina mayunan kahirupan anu anyar pinanggihna Raden Gatotkaca anjeunna teu ngengkekeun deui ngapung luhur ngapak mengga hiber kumargi anjeunna parantos diwaris nyaeta ilmu nu parantos digenggam ku janten Ramana kuku Pancanaka kalih Asian Sabda Pangrungu kalih ditambihan ku Asian uring sungsa Raden Gatotkaca ngapung kaluhur angin pating hariu nebak kana tatangkalan disarengan ku satu leutik satu badan malih memanukan di sarada pating pocea barang mana tuh jang aduh mereka menileleus ya teh barang mana sok ibet gitu siap sok Seranaon eta bueuh panina perkawinan mah kitu dina sok dituding-tuding disada buuk disana katongo cenah anakan pas kitu we buuk eta nu anakan teh meureunnya lain buuk eta nu anakan mah buuk anak kolor
suara naon eta suara serigala maunya ini serigala oh kidalah sok lempang jang kedur aduh woy can konek ieu buat konekeun ieu leungeun dalam can keuleun siap ya siap ada uang kayaknya besok tanggal lengkah deng 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 uluh dari sarara dugi Raden Gatotkaca kanu jantan ramana anjeunna sungkem putra apa jadi Bima mah ageung ngan rada nyentak upami Gatotkaca mah teu nyentak Raden Gatotkaca putra apa Ulaun ngadegeng ngopi dari ditajan seep geus dididah ka panggung oh jadi aja teh nuju ngopi leres sareng saha kopiah beureum eueuh ning KTM dari singkatana teh cenah mohon ketua tukang mayit oh Bapak Ian tadinya ada Bapak Ian mangga tukang nyanakeun kopi mohon sareng gudun da we ka dieu sabab ieu hadro harareupeut teu ngaropi can konek meureun ieu putra ama kasep nembelan keul ieu ama leres aya pikeun sanaon ieu ngalinggih sir ka keul kade kasep putra ama yen hidup teh ayeuna parantos rarabi wayahna anjeun kagagahan karongkahan ulah nepi ka hiji janten kaagulan dina mayuna ditinggalkeun itu ku bapak bade ka mana atuh ngopi heula ulu cilaka ieu pada ninggalkeun euy kunaelah jadi kaula di tengah kadangungkul laras tadi nanging ieu kaula rupina moal waka ieu lami-lami ya kaula kunaon moal waka lami-lami kumargi bapak MC nya balik iya abdi ge bola ulah geheran aja ulah geheran ulah pandayana mah loba jelema teh jelema gare Jawa Batu ge loba ayeuna mah jelema teh jelema ngadanak gelo ari nu gelo teh manusia teh kade lain nu budak geuning teu make baju ayeuna manusia teh nu gelo teh gelo jabatan gelo harta eueuh halal eueuh haram didadatkeun janten eta nu gelo leres matak carau ge lalaki gelo banu ge gegeran maunya kasalaki nyebut gelo amit-amit salah jawaban lalaki kalau banu gegeran geus puguh nu hiji can beak dor geus hayang di kaditu kadieu ulah gegeran aja jadi kaula ulah gegeran leres sabab di mana anjeun mimpin rek mimpin negara rek mimpin masyarakat kali rek mimpin keluarga anjeun ku dipasangkeun aji sabda pangru aji kuku pancaraka malih asian wani sudah lembalan kaula naging anu langkung jelasna ya kaula teh hoyong dipapagahan we dina leresan anu matak ngaruntagkeun saprap telepon ngandika kawat dalil lisan makatan pengandikade
daya pelenting boning angin kolepat boning kilat itu aya cahaya di awang-awang cahaya berem anu mana eta cahaya berem anu mata ngaruksak karena akhlak darajat manusia iya Raden Gatotkaca nuju sungkep mali aya suara ti pangkerna nu tanpa sirim badak woi suara naon aja sahayun ieu kaulang saha kaulang sahayun ieu teh kaula golongan jeung abringan para denawa rek naon lagi ka dieu kaula rek ngagoda manusia nu mana anu ngararaji terus ku kaula rek dibawa ulin hiji cenah tunuhun cenah cenah boseneun sabab kaula teh leangan pibatureun hirup di neraka heuy anjeun ulah wani-wani lamun anjeun ku wani-wani ieu ngaruksak kana naon rupi nu aya dina ieu paguyuban wayahna ku ngalawan leuwih kaula Raden Gatotkaca diserang ti palih pangker ngelok anjeunna kamu saya moal waka naha sabab can aya kopi da MC-nya balik sajongjongan Raden Gatotkaca lungsur deui ka handap mohon da MC nawi oh aya paling dinya anu baris neraskeun kana pisangem nyaeta lintang ti Wasmar Badranaya anu bakal ngajelaskeun ngeces nyebrehkeun kana rupi pembage Wasmar Badranaya yap kapayun yap kapayun Semara ya wenangon ya wenangon Semara kuncung pakuning ala Wasmar Badranaya nuju menekung kanu magung mujabrata kanu makawasa dina salebat ning kitu ayeuna aya panggilan tinu janten raja na juragan anom Raden Gatotkaca atuh ayeuna ngarasakeun mapah nuhun najanya dicangkeng oge nya lempang ya Wasmar teh tuh aduh aya anak nuhun tuh jadi ciri Semar teh tilu lengkah lempang ngalieu ka katuhu tilu lengkah lempang ngalieu ka kenca tuh bari nyebutkeun aduh aya anak nu geura barengan jang sok asal tangan rada kitu tak tok tak nah siap nah asa padungdung nun asa rek silat ieu mah balikan deui so nah jadi kitu asa teh nyamung kita kawa balikan deui tak tok kitu tah so tak gitu sok ngeus kantil lengkah sekali deui
aduh aya anak nun lempang deh aduh aya anak nun amuy juragan anom ayana uluh iya parantos hadir nuhun atuh sasalaman lagi nuhun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di perjalanan. Nya nuhun ahnya kade ya teh kopina teh asli nuhun uluh nyalakeun semua pangabaktos kaunjuk panjenengan juragan nano nyembalan kaula aya pikir saranaon ieu teh agan juragan anom ngalinggih ngisir ka uak mah meuni asa tetegeun ieu teh non genep perkawis naon ieu atuh uak teh jauh ti kampung Tumaritis dongkapana ieu patempatan geuning disaksana di dieu teh manawi teh sami we sareng di lemur uak teu keungeng kitu kumargi aya ciri sanagri laras magi aya ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana rupina nya non laras uak geuning da cara nu kamari benten sareng cara nu ayeuna malam nu kamari benten sareng malam nu ayeuna matak pantes pabi ayy ala irobikum atukadiban oge nya naon urek dibohongkeun nya non uluh eta murang kalih meuni panon simeuteun maloho ka wa neme usum bari wa keuna wa ge neme aplok yang salira teh non biasa nama ujang teh wayah ge teh geus kereknya non ayeuna mah masih kadeh nempo wa meureun anehnya ya temurang kali hebat bebalak-bakan kitu seuring aya kai ngomong cenah nya sok atuh sabab ieu dina diri urang aya nu disebutkeun pertikahan ieu teh sabab ti dituna geus dicontohkeun supaya kanggo ibu kanggo bapak manggih naon mangihan kana jati dirina sebagai lalaki awewe mangihan jati diri nu jadi awewe sabab hirup lelengohan moal kapangih no lamun lalaki moal kapangih dina jati diri lalakina lamun awewe moal kapangih dina jati diri awewena tuh matak paingan atuh paingan nasanana saur habibna kakasih nu maha sagala miskinun hartosna lalaki teh miskin lagi lamun teu boga awewe tuh miskinun rajulun lam ra'atalah jadi kasuk miskin sok saraos beunghar ari jomblo mah anger nya tah si ujang ning eueuh di dieu nu hadro da sieun kasinirun gua nyajang Umar turun ka handap padahal maduh anya nama awak jangkung bejana anu jangkung masuk panjang nya panjang we harapanana teh sabab anu jangkung mah lamun rek masangkeun lampu ge teu kudu make taraje ajul gedang bisa nu jangkung mah da panjang tinggal jadi can kasebut beunghar teu acan kan da jalmi anu beunghar mah kaasup jadi jalmi beunghar disebut beunghar teh ngalap cukup ku perkara pemberian teu maha sagalana disebutna weh disyukuri matak dijelaskeun geuning dina kalamna disebut kalma kudrat kalam anu maha geus qadim ieu teh tuh ti ditu kalam nu maha kawasa tos dijelaskeun
dina surah Ibrahim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuh geuning da uat teh make dikorekeun teh geus ieu teh eungap uat geus kolot mah nya aya baheula mah sok we uat teh dicelengkeungan daresep uat mah teh baheula hah bisa sakali mah iya uluh tak ieu nya aduh geus aya hareupeun guru teh jadi uat teh sok leuleus jadi uat rek ngomong teh kebat jadi tungkul gitu alah alah tak ieu geuning euy apalah artinya kita kalau enggak ada guru betul saha atuh urang di hareupeun guru udah naon ada eueuh kabeh oge uang ge disebut di ditu mah di ada paling guru mah langsung kieu waduh aduh kan kena ya geus ka ditu we namanya uat rada jongjon deui nona aturan tadi coba nu anom ningali wate wing terat deui hate teh ayeuna ieu sepuh duh ngaliwati wah teh geus sepuh we teh hate geus hayang nyatu teraskeun nya teh alah urang teh ieu pembuktian matak jelas dan disebut jelema beunghar mah perkara pemberian tinu maha sagalana teh eta disyukuri ta eta disebut jelema beung cenah can kasebutkeun jelema beunghar lamun kieu mah bro di juru bro dipantau ngaleah tengah imas diberi dipir sing gede jamur digolong jalak hasil cerak sabewa kongkong lawai lawai teka teuy raweuh trieun rea dangeun bujit leuit loba duit di lemur sama uluh ruas cukup teh uih deui batara guru ada yang ini mah batara murid jangkung yo pengawal Syekh Fikri tuh nah ini ngawal wing lalu ci si cepot teh beureum beungeutna eta mah ke heula nu hayang saur nira kayak iya tinggal kira majar anu disebut cenah beunghar teh bro di juru bro dipantau mohon eta mah ukuran dunia nu tapi anu disebut beunghar anu mata diakui mah di mana dibere naon wae eta disyukuri da eta cenah nun disebut beunghar mah teu kacaritakeun hirup berpangkat imah bertingkat sok kompak sareana hirup berpang imah berting mobil mengkil sok ibu-ibu kompak tapi dinya atuh sok cing tarik we meh kadenge ku Semar sok hirup berpang imah berting mobil mengkil di tengah imah aya bak segi op di pinuhan ku lauk sep manehna pagawean ngajep di pencetan ku bojo nu op insyaallah uratna ceng lamun geus cengkat pasti bu bunga ece jeung budak pasti bu cenah ceuk beja nu kitu teh buah ukuran ka bunga ukuran ka senang kade lain bisa diukur ceuk mata dohir tapi ukuran ka bunga jeung ukuran ka senang mah tah aya di dieu aya di mana wa di dieu juragan sanajan hidup yeuh nu jadi raja sanajan hidup geus kacelup kaun-aun kakoncara kajana pia majar beja gagah sakti agan teh geus disebut-sebut naon ieu kaul agan teh lamun aya nu nikahan sok dicanak ku ajengan ku kiai nu nyerahkeun majar beja cenah ieu pameget anu dijajabkeun teh duh kapilarina mah alus laur hade tangtu dedeg sampai lupa hade jatmika sapa pawasna kapilari gagah sakti mandraguna ngapuluhur ngabak pegalit ibarat Gatot Kaca tuh diibaratkeun ka agan leres malah sok ditambihan
kacelup kaun-aun ka kocara ka Jana biasa hor ka Bogor yang ka Karawang dulu saya canjur film lumur area saya bayar saya ada linding siapa yang penting nyabuang siapa yang berang kagagahan agan teh gagah sakit mandraguna ngapuluhur ngapak mega dan ibarat Gatot Kaca bulu halis tipis bulu kumis nicis bulu kalek moben bulu kain pajut bulu dana bulu jarak bulu betis bulu keris agan teh guys kemana-mana nanging ieu agan teh punten sanajana agan juragan anom tos gaduh titel kade ulah umay kumargi ieu nu ngaran bojo salira teh angar kudu ditatap kudu diusap kudu dimulyakeun ieu teh juragan jadi kudu dimulyakeun laras mata gening kasabatna jalmi sakuma gagah cenah gening di luar ari mayunan bojo mah sok pupurung kuat tah leres eta teh pupurung kutan di naon pupurung kutan soteh bilih nganyerikeun kana manahna bilih nganyerikeun ka putrana bilih panaya cek tadi cek uang ge dina diri urang teh moal aya nu bisa bohong nu kawangku ku wanguna nu katingkar ku papageran hate tah eta moal bisa bohong agan leres wa kaula pisan tah geuning matak sakumaha anjeun gagah soteh kade jang di masyarakat jang di rahayat ye hareupeun bojo mah teu meunang anye najan anjeun gagah kade ye sifat ulas asih hideuk kudu dipasangkeun ulah abong-abong kena aya salah pamajikan seutik main hiji hauk dua gaplok main dicetek tuh geuning angare kudu saling ijenan kudu saling ajenan kudu saling hormatan uluh jadi kaula teh ulah papedengkleng teu kae da sakumaha papedengkleng hahaok wah dicepet ku awewe ngagolepak no mata gagah awewe dicepet teh dihompet kulah hek we eta teh jihad doh ieu nu mana anu paling utamana ieu geura sabab diantarana ieu tugas salira agan sebagai juragan anom lamun teu acan gaduh murang kalih berarti istri heula tagay man hamalatur patam minasuki kana kahamili sodaqati hatta yado'aha fihim tuh geuning ibda bil inazi qabla dukur eta teh nuduhkeun lamun geus gaduh murang kalih boga alalaki boga awewe ngan ari can boga budak lalaki can boga budak awewe mah ibda bil inas bojo we heulakeun ieu nu sadayana atuh si kararitu bangun sarua nya laras agak kumargi innallaha ta'ala sa'nya nu maha sagalana teh roko lil inas hartosna cinta nu maha kawasa teh deudeuh cinta welas ka para istri teh kudu dimulyakeun kudu diluhurkeun kudu diajenan sabab geus dienaskeun almar'atus sholihah imanul bilad ternyata geuning istri sholihah teh bakal jadi tihang nagara mata kelamun aya di dieu awewe geus wani muka-muka aurat hiji beungeut geus camaroka dua make androk anu pondok eta teh kade siap-siap bakal katemong geus sagede batok katempo anu ngageunang sagede batok teh majar beja cenah eta ceuk abah eta teh cenah kana tuur sok kadadak jadi leklok kana cangkeng ieu karasa kuwa ge sok kadadak jadi encok mata ieu nu kumaha disebut imadul bilad teh nu bisa hiji awe teh lolong ke nah lolong naon ieu teh heudangukeun heula
awewe teh lolong, awewe teh bisu, awewe teh lumpuh, awewe teh rengkel pandanganana. Uluh. Jantan istri teh kena lolong. Jantan kena bisu. Jantan kena lumpuh. Di mana eta teh? Di mana tos aya nu hakna? Sabab lu jadi istri mah gumantung kanu jantan carogena. Ridho Allah fi ridho zauji, ridho Allah teh nun aya dina ridho nu jantan caroge. Kenanya tuh mana di mana geus dipersunting kuno jantan caroge lolong ulah loba nempokan luar tempo we ka salaki mata awe mah kudu no loba nong. Jawab atuh ibu, awewe mah cepil teh yeuh kudu dinaonkeun dipasangkeun kanu hade mata awewe mah kudu loba nong lain noong norekeun ceuli aya nu nyabak nongeng cenah mun nya pamajikan datang salaki nongeng begitunya torekeun ieu cepil torekeun kedah seueur norekeun cepil kadua ngalolongkeun tong sok seueur tumpah tempo no ieu ngabisukeun kade ieu kedah dijaga tadi lamai sabab ngagubrag harkat darajat martabat anu jadi kerajaan juragan anom teh lintang ti bojo salira disebut musuh dalam selimut no yang bisa menggunting dalam lipatan teh ta eta euy nu dikegepan ku urang nya nu bakal bisa ngahancurkeun teh nyaeta musuh dalam selimut yang bisa menggunting dalam lipatan bahkan nyaho kasalahan jeung kalemahan teh lintang ti bojo matak ieu jadi pamajikan mah kudu dikaput kudu disoal pahamna hartosna kudu pireu malih geuning ayeuna mah geus pame-rame dina TikTok terang TikTok TikTok eta sim kuring makot ngabiri gidig eta ningali aya awe keur curhat genepaning emak-emak ece-ece ti urang mana teh ngabeja-beja cenah nyaho teh ece cenah nu abdi mah cenah lamun kitu teh cenah sok disada brut cenah edan eta ngabeja-beja nu kitu sedengkeun eta jelas dina kitab Budurus Sa'adah Allah Subhanahu wa taala nyieun ngadirikeun hiji bangunan tuh di akhirat bangunan anu panghina-hinana uluh jadi aya bangunan nu hina juragan di mana nya di akhirat ari pieuseunana teh nyaeta di mana awewe atawa lalaki ngabejakeun masalah hubungan bertempur di atas kasur berperang di atas ranjang tah eta teh bakal siap-siap engke ditempatkeun di akhirat teh di tempat nu panggoreng-gorengna kitu kayana rek lalaki rek awewe dicurhatna mah ngabeja-beja ulah matak awewe teh kudu bisu alias pire salajengna ieu istri teh kudu naon lumpuh ari istri nu kedah lumpuh teh di mana-mana bade kaluar tos gaduh caroge mah kade tong wantun-wantun upami teh mah bade uih tah umi bade uih doakeun salamat nya oh deki cenah sok atuh pasien Palawangan nya heuh asugan rek kuih baru mau didoakeun nya kade padulah sok nyahoanan aya cenah ieu mah seorang penyampai disebut mubalik cenah duhakeun cenah tan nu balik mah bakal mawa dosa nu hadir karunya sabab sim kuring can menak coretna eta teh can boro-boro mawa dosa nu hadir mawa dosa urang ge duh geus sakilobana kan matang doakeun nu balalik mah nu balik teh heula teh pangajian mugi-mugi sing balaleunghar gitu sing ayeuna salalamet di perjalananna atuh nu kiih nu modal ge doakeun sing lancar na kiihna pada ripuh hese kiih mah sok ajaran kira
tuh lajang itu lajang kahar terus gitu non jadi kudu lumpuh ya awe teh ari hartos lumpuh ya awe lain kudu cimablak sanes tapi dia nu jadi istri sabab geus aya nu jadi pamimpin ieu juragan anom agan teh kade di mana lengkahna bojo teh aya widi eta teh dosa lengkah istri teh tos gaduh caroge mah teu aya widi mah dosa eta teh dosa mata kenah lumpuh hartosna teu wantun ngalengkahkeun sok sanajan opat lengkah lamun teu aya widi tinu jantan caroge di dieu ieu kamuliaan jadi lalaki ngan di mana kitu soteh nu ieu nu jantan caroge anjeunna hiji ketat apal kana agama matak tadi dijelaskeun moal bisa disarwakeun lalaki nu berilmu jeung lalaki nu teu berilmu istri nu berilmu jeung istri nu teu berilmu anger we bakal aya perbedaan jadi istri nu berilmu hiji di mana rek mana-mana pasti ieu ngagunakeun aji sabda pangrunguna ngagunakeun aji anu waringin sungsangna ngagunakeun sakumaha ilmu panemu akhlak nalajangna teh dibimbing ku ilmu nya nu mata kua bari dia ngadoakeun ka juragan anom Raden Gatot Kaca barakallahu laka amin wa baraka alaika amin wa jama'a bainakum fi khairin amin mugi-mugi atuh yen nu jatuh krabi dinaungi ayeuna muga-muga Raden Gatot Kaca anu kasep mempersunting jantan istrina muga-muga sing diamparan ku kabarokahan kayan dibimbing taufik hidayah nu maha kawasa nya nu muga-muga atuh urang anu hadir dinaungi ayeuna tanpa kecuali ieu sadayana atuh sing ditambah-tambah we keluarga urang teh sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal kira-kira ya ibu-ibu hoyong ge patepang jeung caroge di poe kiamat hoyong ari bapa hoyong ge teh ngariung jeung bojo urang di poe kiamat hoyong sok geura kieu syaratna di mana-mana salaki jeung pamajikan hayang ngariung deui sabada ke ngariung di dunia teh hayang ngariung di akhirat syaratna kudu silih doakeun salaki ngadua namprakeun pandanganana Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama tah tinggal Gusti mugi ngajadikeun masihkeun hablana ka abdi sadaya tisaha min azwajina tuh bojo-bojo abdi bojo abdi mangha keturunan abdi tuh nu mana lil muttaqina sing dijadikeun ieu teh jami-jami anu takwa da khusus taat ngabakti sajabati ka abdi teh khusus cintana ka abdi teh kana sing cinta ka Allah we turut kalau jadi rasulna tah di mana caroge model kitu istri model kitu dan kahampangan atau suwih deui nya aman ayeuna maka ieu di mana silih doakeun maka siap-siap lakiun fid dunya walakiun fil akhirah li syafaah paamprok di dunia babarengan di dunia maka engke aprok di akhirat oge babarengan di akhirat teh li syafaah dek silih syafaatan nya non tuh geuning tos ieu teh tos geura urang teraskeun deui sok kana urang papai heula sabab naon urang teh aya dina malam ayeuna tong mikiran malam isuk sabab malam isuk mah teu nyaho fa innaka la tadri mas maka goda malam isuk mah moal apa ngaran urang teh jadi saha nya malah geuning dina kitab Misbahul Ulam geus dijelaskeun dina kitab Misbahul Ulam karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani hukukul awqati yumkinu qadauha wa hukukul awqati la yumkinu qadauha hiji hak-hak waktu teh
aya anu bisa dikodoan, aya hak waktu nu teu bisa dikodoan. Mana hak waktu nu teu bisa dikodoan? Syukur ka Allah. Hiji syukur ka Allah, dua sabar ka Allah, tilu taat ka Allah. Ta eta taat ka Allah, syukur ka Allah, sabar ka Allah, tobat ka Allah mah eta mah teu bisa dikodoan. Beres? Coba urang cenah abdi geus dipasihan musibah ayeuna sabarna engkewe cenah poe Rebo moal bisa. Ayeuna di mana urang dibere musibah sobar teh ayeuna ada kalimat sobar teh geuninganan kieu dijelaskeun mah bahasa sobar teh sobar urang teh dina nyang hareupan pagawean anu diperintahkeun ku makawasa eta sobar teh dari kitu mah urang teh bere coba eta mah hak Allah nyoba ka urang mah teu menang protesnya leres mata urang teh sok kabobodo teh nyo ieu kasamaran tinggal mata ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angga nu deukeut geura deheusa nu cakat geura katan geura prak geura tingali ieu ci wujud satangtung diri geura wawuhan aya saha jeung aya naon nya naon uluh nah geuning tos wengi naon we kopi tiis atuh ual lungsur heula sakedapnya nya da di dieu mah pokona mah teu wantun hoyong disawer di dieu mah teh era nya bisa dikutuk di dia mah nya bismillahirrahmanirrahim ai di luar mah wantun buat ai di dia mah duh teu pisan-pisan nya eta ibu jadi wayang teh netikeun hiji ciri netikeun laku lampah kamanusiaan nya jadi semar badanaya anu janten hiji laku kasemaran tak samar wasmar trojol cepot buah ladang bertempur di atas kasur berperang di atas ranjang datang ejang cepot ya apa yuncu put nya aya ehwan halusnya teu kudu make eho ge bisa make eho ieu mah geura sekali deui pot jig asli euy ya teknisina cepot ini ehwan euy teknisina cepot ini cara aing jadi ngantai gitu guna kahalu kemana adiu aing loba sarana siapa kan jang cepot geus ngadenge eho malumpat jangan urang maju bari lempang lah bari sholawatan ame handeuh saeutik lah we teh cempling tinggi lah atuh dek eungap euy tadi kapegat macet dek teh nya mobil paeh mobil teh ngelun seuy pas udud ceuk aing teh kabeneran aing meuli mobil teh naon lalakina naon deh di anak kebeneran sih teh meuli mobil teh lalakina sebab eta ngelun dari hareup teh ngebul akhirna angre nu kolot euy metak jangan lupa sabayang kolot mah ya ya Allah sok jangan ke nu mana atuh sinkronkeun heula teh sok rek nu mana jang urang-urang sholawatnya urang ngaberkahan sabab geuning dijelaskeun di antarana arba'atul la sya'adata fihim anjir aing gerada eling jadi euy nya eta jeung bisa arba'atul la sya'adata fihim di teh menang manggih arba'atul la sya'adata fihim di antarana aya 4 golongan anu moal dibere kebahagiaan anjir denge dah
denge dah buka berem sarua jeung beut dewe kok pada berem lah juga deh nyerenteng ka dewek dek ditahan deh dari nyerenteng ngono berem mah aman tong tarik teuing bisi ka dengan AA mana saneu nu moal diberi kebahagiaan teh di antarana alladzi yabkhuluna bis salati wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelema nu koret aya nu koret mah keket mengkene mereket jahe meregehese kudu ditek teang deh punya nu koret ditekeh deh cuma gitu mere kudu diteang tuh gini iya jelema koret nu maca shalawat jeung salam ka nabina maka siap-siap tadi cabut kebahagiaanana alias moal diberi kasenangan hirupna neta semplek nicak semplak heupakeun pusat bahan dari isuk henteu sore baju hiji lesat man duh ripuh dirung-rung ka bingung dirong ka susah diudag-udag ku kahayang yuk terung jeung Kang Cepot urang shalawatan heula ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sadayana salam alaika ya Habib alaika salawat anta syamsun anta badarun anta nurul fawqa nuri anta ikhtiru ghali anta misbahu suluri Allah ya Nabi alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika di yaumil akhir pamugi abising janten hiji sareng guru-guru abdi ngiring Gusti kasawargi ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika bener rawuh sieun dengan Cepot kata iya disebut nyeni itunya kasenian Sunda ditinggali kaji kasenian Sunda kadua kasenian Arab urang depan urang Islam kasenian orang Islam duh raos aya deui pan kadituna teh mujung aya deuh sagala heugan ae da etan disebutkeun joget eta teh bisu payang ngiglan sabenerna mah matak dina Sunda mah sok aya dagung apa dagung aya dagung oh eta dagung teh kade filosofina gede geura ieu ari deg depan meureunnan cek bahasa kiratana mah ai deg teh bangun
bangun mata geuning dina engke tah Ari Agustus geuning deui bangunlah ayo bicara racing deh bangunlah itu jiwanya apa bisa la ilaha illallah aing euy sang atuh bangunlah jiwanya bangunlah badannya untukin tuh ini bangun deh bangunlah jiwanya bangunlah badannya untukin ada Pancasila mah hiji ketuhanan yang Maha Esa iman heula nu pertama ya matak jelas di mana rek ngabangun suatu bangunan paingan dina surah An-Nisa aya ayat anu ditakror hartina takror teh dua kali ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah hiji tah kaduana wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham tuh nih eta saayat kok dua kali berarti bangun hartina deg teh bangun di mana geus bangun kade gung muliakeun tuh nih nah apa kudu dimuliakeun sabab aya bahasa kullu binain wa balun ala sahibihi setiap bangunan eta bakal jadi akibat keur jelema nu ngabangunna tuh leres sok nyakal pacul ka kadek ku pacul nyakal ayeuna helikopter ka binti ku helikopter leres itu da mau nya urang keur nalektor di binti helikopter kecuali murag di luhur katemak tuh ku si Israel si kehet eta tuh nah dalam mun deukeut dek ka ditu euy ngan dipikir-pikir sada aing teu ka duit mun nyaleumpang aing ka ditu oh aing geus nepi teh ka ditu hulang batur mah mau rawa pedil aing dek naon sada euy oh ngan ari urang mah sebagai umat jadi atunya dulu urang ditu urang ngaduakeun we sabab sedih ningali urang ditu bapana maot anakna jadi yatim indungna maot jadi piatu jadi yatim piatu da budak teh urang mah di dieu caleuhak dahar ngeunah nu sararaman sadeuseureun meuli balon meuli baso di dieu tuh mah lain kerjaan bom granat dan baso leres mah nya mata kuring sok sanajan sapatiha Gusti mugi kalian barokah ieu Fatihah sing ngadugikeun Allah ngalungsurkeun para tentara-tentara Allah jangan bela umat-umat Islam amin sama urang teh perlu pan kita nu disyafaatan dina tafsirul bayan dijelaskeun antara nu bakal nyafaatan teh tilu mana hiji al ulama'u pirang-pirang ulama tah ieu guru urang ieu teh bakal nyafaatan kitu euy tak ulah gagabah ulah wani-wani komo nu nyebutkeun cenah ning ustad koret ajengan koret gagabah sia teu make ukuran eta ngomong teh naon sabab atuh baca tah coretna dina Fawaidul Muhtaro karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyid afdhalus shadaqati ayyata alamal mar'ul muslimu ilma summa yu'allimahu akhahul muslima anjan isi cepotnya tak kieu Pak ayo urang daek diuk jeung para kiai umanya jati gede teh udah maca kadenge pal abdol nasodaqoh teh ayata alamal mar'ul muslimu ilma ngawurukeun ilmu tah pang abdol nasodaqoh teh matak pemaknaanana nu mana ieu teh disebutkeun koret teh nu mana oh senapan usah jeung teramare duit gagabah teh santri ieu mah ditanggung kabeh leres santri di ditanggung maunya ditatanggung lain deh menyasar diri ditatanggung apa dia teh aya Buya Mukti tak usah beri mah disebut Buya teh Bakang Mukti ini nih aya aduh si Kasep teh Buya Batu teh alhamdulillah dari si Cepo di era sabab ditelepon pun guru macam aduh wayahna cenah ka dieu tah ieu sabab di mana murid dispesialkeun ku guru aduh bagja euy
Leres itu sim kuring teh ngabatalkeun 7 ieu teh. Nu hiji ka Brebes. Nu teu mulem tah. Batalkeun da teu mulem. Nya terus deui ka Sumatera tah dibatalkeun da teu mulem eta ge. Nya terus di ka Medan wah komo eta mah. Nya da mah eta mah loba isi batak ya. Ya kalau di situ lah banyak lah. Ya isi batak. Iya kalau di situ kan ngomongnya pada begitu. Ya nyanyi itu orang Batak itu nyanyi Jayanti. Begini nyanyinya. Wanci berit. Itu disalahin. Kok saya salah nyanyi wanci berit Surya rek pamit. Jawab atuh rek mana gitu. Sekali deui ah. Wanci berit Surya rek pamit. Kumadewek. Itu kumadewek. Budak letik kamasih tung keripit ahai tulang bawah anjing alah. Terusin atuh nya dewek ieu. Jenahnya gagabah da si Cepot mah tuh bisa euy ka Medan bisa euy mah eta cenah ngebor bisa euy mah ngadi gagabah ting sok musikan deui lah. Panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng geus biasa da ilaharna pada ngagonjak ku salerea siap ngebor. Digenaheun pas kitu aing eureun tuh seni teh mata sok aya seni jaipong tah dina rumah tangga teh sing bisa ngigelan teh da diayakeun jaipong baheula teh supaya naon ngigelan rumah tangga ieu mah jaipong geus setel aya rumah tangga teh bisa ngigelan leres itu ngigelan matak aya genang tak gen teh singna gen aidang dengekeun jadi disebut teh repok salaki rep awe pok lalaki pok awe rep cicing moal pasea disebut repok teh hijikeun dina calung teh ning dicirian taku awi eta awi teh calung baca hitung harina teh jagungna teh sarua gedena teh sarua tapi satiran sabeungkeutan pan jadi seni geunaheun tuh nah urang sok sewang-sewangan sok sewang-sewang ngahiji geura geunah laki jangkung awe penek tuh pan senina teh aya hayang nyium teh kudu loncat pelengkungkeun beheungna plak ka dieu tah plak tuh bedol ka handap tuh panggus muncung di handap pamajikan kita semanyun da kita datang ke tarang ka dieu tuh ngan kudu apaleun heula da bisi gelut baru dek nyekek mun ka salaki
ngan genah da boga seni budaya disebut silat silaturahmi itu sarenteng teh pamajikan dia jadi tarik nonyok ke belah dita ngelejang tah set nonyok ti dieu teh dikitu geus saeutik ngalape dus tuh kaditu pan goblok ge labu pamajikan nyerenteng ka salakina tewak ti dieu teh tah tuh lap kata satu bawa kadinya lap kadinya tuh pandeh ke tajam bibir dah tinggal tuh da moal rajet pamajikan ge moal KDR teh eta ku seni coba mun pemajikan nyerenteng kalau cokek cosalna cokek wah salakina kabinti ai kitu mah geunah nya nonyok mah nya dudut tek tuh ngodok cenah kana beuheung salakina kadedek nyekek ngaroeg bawa ka hareupan aya selup teh dieu teh selupkeun eta bawa lap tuh kap tuh dibuang gadinya kan ngagubrag gadinya gubrag gadinya ngarong hea kaluhurkeun leng tuh leungeuna leng bawa ka hareup kael ku suku dek panangkarak tinggal gitu seni dina seni mah kitu aman mah tuh mentak ieu ti urang Sunda kade ulah Banten hungkul disebutkeun mah mau bedog ti urang Sunda teh da urang Sunda mah ulah kadul sariring ulah tinggalin di samping saringgang ulah tinggalin di pakaran kade ulah kadul mawa bedog kade tunan belah kiri ulah deren ulah bedog di hareup bisa salah nyabut isrog dagang anak bagong putra bagong hareup salah nyabut belah dieu pan ieu dicabut ka dieu atuh bagong teh lumpat cek bagong cenah kakarek perahna geus buluan cenah eta bedog padahal masalah nyabut ya di dieu tah eta di dieu begitu lah pokona mah matak ieu urang ieu lah ieu urang teh kudu syukuri we heula nu aya matak dina rumah tangga urang khusus ieu urang anu nuju ngajalani dari ieu mah kurang wae insyaallah tinggal ngaduakeun nya tinggal ngaduakeun sabab ieu mah ilmu nato sararia urang dina rumah tangga memeh mau teh sing karasa sakinah mawadah warahmah amin matak ieu ayat tungtungan yo ngadea meula inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ya ini ayah dewek ya geunah heuh deh inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun tak ieu sok liwat bakal karasa sakinah mawadah warahmah eta teh di mana di mana eta bakal karasa sakinah mawadah warahmah ece bapak-bapak hadirin rahimakumullah keur manusia ya manusia nu ngagunakeun uteukna jeung hatena ieu ngap panjang teuing di mana ngagunakeun akalna keur manusia nu berpikir bakal karasa sabab eta jelas arum 2 hiji teh wa min ayatian khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu pade teh menang pangeran litaskunu teh nah sok diruksa ku urang
Eta kade cenah abdi mah asa can bahagia rumah tangga teh hei mang. Lamun urang rumah tangga can bahagia, can asa bahagia, perlu dipertanyakeun ta keimanan urang. Leres deh. Nah, habi yang perlu dikanyahokeun pek papai. Urang mah loba kamang-mangan, matak jelas geuning dina kitab Wasiatul Mustofa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Lil kafiri salasu alamatin, ternyata tanda-tanda orang kafir teh aya 3 ciri di antara nomor kahijina ieu asyaku pillah sok mang ka Gusti Allah eta mang ka Gusti Allah ye mang ka Gusti Allah rungtung blak-blakung euy alah tadi ciri deh ya. Ternyata urang teh kafir kabatur si horeng aya di dieu geuning tah. Sifat mang ka pangeran teh eta teh ciri laku umat jelema nu kupur kalau palingan atuh hirup teh teu karasa bahagia da dikukut atuh ciri kakafiran teh. Leres sabab geus jelas dina bismillah ge urang mah geus dididik ku guru urang di dieu bikana makana wa biyakunu mayakunu masyaallah kana wa malam ya salam yakun. Iya ijabah Allah geus yakin bakal datang, yakin. Mantap dina surah An-Nahl ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dek nurutan Syekh Fikri jeung Syekh Hadin jeung nurutan di Syekh Samsul nya urang amat heula jauh udah culuk nuangan geura datang udah manjing miraga sukma hadir anta dunia itu ada hiji perkara lain ku ahlina pas lang-langan yang liur so keliti ah Subhanallahi amma yusyrikun. Belah mana kalian? Saya matanya. Ari urang teh bisa mah kudu nya euy. Ngeuleuh bibisaan ieu teh lah. Ya, kieu dipasahkeun ka ahli nama nyirot poe alam dunia euy. Rasaan rek maot we, dek dibawa ku kupeah beureum. Alah. Ada teh ciri wanci jeung geus disada uncuing teh anjeunna mah sok yes gitu. Teuing naon. Ngan disimkuring rek ijazah ka ayeuna sabab anjeunna geus 40 tahun sukses nguburkeun mayit eueuh nu hudang deui. Nu balik deui. Alah. Aduh. Adanya ata amrullahi fala tastajiluh.
yakin ijabah Allah mah bakal datangan kade pala tastajilu ulah sok ngagancang-gancang ieu mengadu akal 100 balik geus mana atuh musi mana kos kitu we pangeran teh babu leres ibu sok ngabdi we heula ngabdi dan DP kasalaki sok we datang salaki teh asongan cai apana badai di kamar, badai di kasur, badai di handap, badai di luhur, badai gaya tojer gedang, tojer galar, badai gaya acolok bangkong. Gitu. Tawarannya heula. Nya ge bakal hideup. Dari dia macam cemau lain, geus we olo heula. Lain akan darupang kasep da Gusti mah agung. Pokona masa alam dunia mah teu aya di numpang kasep gelintang ti akan geura eta. Cik puasa laki teh nyoi. Maneh ti iraha enan. Gitu. Alah. Oh, kitu we heula puji heula salakina teh. Dibana geus wah, geus dialuskeun mah. Nya, cintaku hanya padamu. Aduh, hareupeun mah. Dihareupeun. Langsung nyai hoyong naon? Kodok pan dikeun tak kitu. Ya. Matak sing make kode cenah kutang teh can beres cenah ieu sabelah can lunas nu sabelah amplehkeun nu sabelah pake panahnya nih kunaon teh kutang teh cenah jeung ampleh sabelah acan lunas manawi tuh itu make seni teh make cara nu halusnya matak ibu-ibu mah lamun hayang dipika cinta ku salakina sing minang make kompak make cara euy jeung cangcut segala saja mau datang salaki pakai Hello Kitty nya kok mau eta ning kamari lebaran kemari kan eta usum cangcut make eta tah lampu mata simkuring mah dicaram nyai tong hayang jadi nu kitu mah nu make lampu-lampu mah naon sababna pan sok besek wae kitu kumaha mun koslet itu kabayang coy ya pas keur ulin meureun si eta teh kadinya koslet jiga teh kabakar eta jeung bulu-buluna ada saya lemah syukuri nu aya lah syukuri nu aya tosok mojar wah kakaler ka tilu kulun tuh etan kahayang teh ulah geus nu aya keun najan leutik-leutikeun nu salaki keun urus we ceuk dia mau menikah disentak salaki atuh nepi ka edan salaki itu dur salaki disentak ku majikanana geus kitu depan bingung oh ternyata di dieu geuninganna ayu mamroatin abadat ka ibadati ahli samawati wal ard di mana aya awewe ahli ibadah juga ahli langit ibadah teh jeung ahli bumi ngan ngasupkeun ka bingung ka salakina saeutik teu pira ceuk pamajikanna teh omean beungeut lobaan duit gedean sih geus pan bingung salakina teh lempang we lempang teh dina anjir sedihnya amparan saja lempang gede kubrang pas itu aya botol di handap teh kadiukan plato baru bijil hasyuk jadi awewe eta hasyuk teh si horeng ratu jin teh cek ratu jin teh cenah kamu nama siapa Dik ayo nu nganggo kopi beureum teh sa Pak Ian kamu nama siapa aku iya kamu iya biosnya Ian bios ditamut naminanya ada bongan ngelek gak weh oh jadi nama kamu itu iya iya aku iya kenapa kamu teh samarut aku iya bangun lagi ada kapusing tangkurak sia cek ratu jin kena ACB katanya CB kena ada imah pemeran Pak Ian mahal kadang kudu mayar tuh temen yang dihajari dongengkeun mah apa yang membuat kamu rusak banget pan ripuh murun da camerut ripuh dicarekan wae
Aku teh lagi bingung. Iya, aku akan kabulkan 3 permintaan untuk kamu. Anjir, pan gitu geuning dina film ge nya 3 permintaan. Kudu dibalik eta lalaki teh ka pamajikanana. Nyai, Naon? tuh pan kasar beda jeung Putri. Nu tadi ari Putri mah, Ada apa? tuh. Lembut Putri mah, aya nu di imah mah naon? Lain akang teh teh apok jeung Ratu Jin. Terus Heubi teh akang teh dibere tawaran, tah cocok. kahiji akang beungeut alusan. Kadua duit lobaan. Ucap sekali, oh siap. Gede gue. Apa permintaan kamu? Deh. Yang ke satu Putri, aku ingin pingin kaset. Baru langsung Simsalabim, abrakadabra. Nusa gerak curug langit gerak tentang menggerak mancing geraga sukma getih patah mungkin getih daging patah mungkin daging. Brai anjir. Muni juga kritik rosan. Oh, jika aja dia bukan. Langsung penyanyi tuh jadi katoi janasan minta duit. Asik. Terus Yang kedua Putri, aku pingin loba duit biar beli HP iPhone. Anjir. aku kabulkan. Simsalabim abrakadabra. Loba duit nyenol itu HP na badag iPhone loba ngagegang pamajikanana teh nyai ngus ayeuna mah duit loba tuh kasepnya bener Akang bener nama kasep duit loba tapi punten eta nu hiji leutik manya teu pantes kasep loba duit tapi eta leutik bobogaan. masa gede cengek bobogaan teh leutik. Oh diri teh po sehat teh balik lumpang deui. Putri, Iya. poho Apa? ieu Putri. Apa itu? Apa ini? Apa ini? Ini. Oh itu. Iya Putri. Pingin segede apa? Kebeneran ujung-ujung aya kuda liwat. Kuda. Baru kayak kuda. Kuda. Jog eta pameget teh. Tuh cenah Putri. Hayang sagede bobogaan anu liwat dieu. Langsung Simsalabim abrakadabra. jadi ngagegang gelombang ka majikanana anjir. Anjir. Waduh pan badag beureun. Terus sangkaan manehna ngagegang meni pede eta duh lumpang gegang. Anjir, lumpang tempat sorengkang. Tika karait diuk we kieu. Nyai, mangga. Yo, ngajangka. Tempo we cenah kumaneh kadinya. Tempo dibukakeun ti dieu teh tah tibelah dieu teh tah. Dah. Teu disingkapkeun ti dieu. Barang ningali teh. Pamajikanna langsung teu eling. Cuk salakina. Nah, itu teh baru melihat sudah teu eling. Apalagi kalau sudah kutancapkan ini keris. Pasti seuleun. Tah nyir pede ngalila ngadagwan. Kunaon cara pamajikanna nya teh hudang-hudang. Panasaran eta sagede kumaha. Hayang nempo lalaunan ti luhur teh dakur tangah ge tah. Tunggu lalaunan. Tunggu pas red teh kana bobogaan. Cungkal teh manehna ge teu eling. Atuh da reuas ece. Paingan pamajikan teu eling-eling ceuk salakina Gusti. Si horeng teh manehna ge teu eling eta lalaki teh. Oh, ari tadi mah leutik-leutik ge aya, segede cengek ge. Ari ieu mah eueuh tinggal cupatna. Oh, meureun tadi si horeng teh kuda nu liwat teh lain jalungna euy. Bikan. Oh, tinggal cupat. Tadi ya. Urang teh ulah kamu bodoh teh nyok. Kasamaran tinggal teh bisi cilaka urang teh lah. Geus we syukuri nu ai.
nu aya lantak moga-moga urang sadana asing jadi ahli syukur amin ya Allah ya rabbal alamin doa nu kasanggakeun kanu kasep kanu geulis ieu ti urang nu hadir sadayana moga-moga Allah subhanahu wa taala ngabimbing kalian taufik rahmat Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin hapunten kang cepot sakit nu kasanggakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.